aya hiji carita ieu mah nya. Hiji waktu aya jelema sakti terminal. Sakti. Contohna ngaranna si Samhal bukan namanya. Karena si Samhal eta. Lain Junaid lain. Lain Samhalnya Samhal. Mana mah Samhal lain cuan mah lain nya. Sama nya. Nah, hiji carita eta teh nya di terminal rame eta mun ngarariung. Wadah. Bejana cenah jelema sakti eta teh si Samhal teh kuat ti kadek. Anjir. Kuat ti kadek, Bro, kuat ti kadek. Hebring. Wih. Aya orang si B cenah. Orang si B sana. Wih. Pokoknya mah aya nu ngetes, salah sabarang aya nu ngetes di dinya nya. Mau peso yo nya. Mau peso cenah. Bengkung gua so. Aing mah kuat kene. Datang deui di jelema. Mau apa deui ieu mah cenah we. Kuat kene eta jelema. Hebat anjir eta hamunana. Aneh tah. Terakhir ieu jelema saking panasaran eta kana jelema sakti. Ngobon, bon. Bon kan hotanya malu. Sana nak hutang tah. Boga hutang si Mang lain. Bom maksudnya bomnya, mau bom ya nya. Mau bom eta mah saking saktina eta jelema kuat kene wae. Abaladug teh bomna. Abaladug, bray. Abaladug. Kumaha geuning lamun aya kolektor ditagih hutang abaladug. Sana mah hutang bayar. Wah, iya kan. Geus pokona mah eta teh jelema teh saktinya mandraguna. Tah, hiji mangsa datang aya jelema nya katakanlah karena si Mileung datang tah. Si Mileung. Saya Edi lain. Tai si Mileung. Turun si Mileung teh tina beus na euy. Aduh, enak eta nya euy cenah. Asa rame kitu euy. Kita nama keraya para saya dengan jalan sakti eta teh digulung keneh kulobaan we Dipisah ku si Mileung. Henteu acan kan kadinya tadi kayak lamang sabar atuh atuh acan mere di carita teh nya si Mileung teh ini teh lah kacai eta teh cenah aduh aing teh kieu cenah pos tapi nanti baliknya si Mileung aduh aing teh boleh kacai heula jiga mah kacai heula tah dicai. A few moments later. Tadi teh karek nembe kacai heuh. Lain ditanya teh nu balik, karek nembe kacai teh tanya. Aing gini poho deui ieu teh kumaha. Oh, tadi teh si sangaran teh si Mileung nya. Aduh, cenah aing teh euy. Di kamar cai teh si eta teh teu kahaja. Naon ieu ka tincak si goblok teh nya. Duh. Cucung asa kaingatan euy. Lumayan yang usap lu kumas mah daripada usap anak pi ngomongan pamajikan ya. Tukang usap si Mileung teh. Tukang usap cenah euy. Beus disakuan. Salah kita di dieu mah euy. Bapak promo dina ulut karokan kamari bisa kapanggih ya. Dengan botol ya. Asupkeun botol bray. Apa sorangan kapanggih ngeuningan stroke urut karaoke mah bahayanya. Cilaka aja perang. Cilaka euy tah. Pokona mah diasupkeun cucung teh meureun dua sigi mah nya. Bus cucung teh si Mileung teh. Kaluar si Mileung teh dicai teh aduh cenah nah eta teh geuning aya ken nu para saya can beres geuningan nya cenah. Datang tadinya. Cek nu sakti teh cenah. Eta cenah. Anu gendut lain anu gendut cenah. Nu eta nu rada begeng nu jago lain. Tah nu rada ieu cenah. Anu rada Mileung cenah. Cek si Mileung teh hati. Aing kitu nya. Heuh maneh can ka dieu cenah. Datang si Mileung teh. Naon cenah. Maek daun ka dieu cenah cek si sakti teh. Teu abdi mah da ieu teh ka dieu teh nuju milarian damel cenah teh bade aya niat mah bade ka Jakarta cenah. Dan leungit ka terminal ka dieu cenah. Kitu sugan we jeung sugan cenah kitu. Cek cenah aing teh cenah jelema sakti teh. Teu kuat ti karek. Teu kuat ku bedi ya. Teu kuat ku bom. Cek mana cenah boga ilmu naon sugan mah ka dieu ye. Tes gitu ya. Tes ka aing ka dieu datang. Duh, da abdi mah teu kaduna naon. Abdi mah kasarna ngan aduh pamaksana ge
Ayong didamel ari parasea juga kieu. Cari aman. Nah, orang sakti teh kan arang eta teh. Geus mereka dieu teh. Dijengut si Mileung teh. Oi. Oh. Si Mileung teh was. Cenah kitu. Teu sadar eta cucung tadi tina. Udah botol. Dina botol teh nggepluk ka handap. Murag. Ai si eta penjahat. Di rumah sakit kan ada ngejeak. Oi. Eta goblok teh jeung ada itu. Anu tuturan Tuturan di kadak teh cenah. Aduh, ngabajir cenah eta cenah aing disiruntur kabehanana kudu jenguk mah. Astagfirullah. Aya ku kitu nyamangnya. Pasti nu agung. Tah, karakan rekan kabarayanya Omat. Satu hulurna langit, aya keneh langitnya. Ulang jago ya. Ulang jago. Bener mah. Gitu nya. Halus eta papatah. Benar eta mah. Ini serius can dengekeun nya gitu Halus nya. mah papatah. Ulah nepi ka sombong gitulah kasar namanya. Benar. Omatnya ya pepatah ieu mah da aing ge pepatahan keuneuan itu. Jeung hiji deui ieu teh nya tah kade mun ka mana-mana ulah mawabon. Ade bon hutang. Buat ulur karaoke ulah dibawa. Ade lamun urang ka karaoke nya warung teu mayar ulah eta nya. Aya. Bonon menang. Apa praktek Nya antos satu barayanya sakitu tadi tanah ge lamun aya deui request di handapnya. Assalamualaikum.